ibadah. Nah di waktu saya ajengan punten ku ieu mah. Da aya sami ajengan oge. Istina teh bawel. Cerewet istina teh. Nah di waktu eta ajengan teh isi cerewet teh tara dilawanan antepkeun we. Beureun keheul isina teh. Erios anjeunna teh. Kang atuh Kang hiji waktu mah teu lawanan abdi teh pasehat teh hayang pasehat. Coba dah hayang pasehat teh. Nah abdi cerewet teh hungkul sia teu lawanan pasehat teh. Sakit teh kumaha ngawalaran anjeunna teh. Walana teh eta teh ladang amal gampang. Panggampang-gampangna amal naon? Tinggal sabar. Ninggal istri anu cerewet jempe pahala. Tapi lamun istina soleh kumaha? Kudu masihan emas anu reunceuh. Kudu ngajak ameng ka shopping. Kudu ngajak teh pahala lagu agung eta teh. Jadi lamun teh ama ayeuna ibu gaduh caroge anu naon kirang sae kitu nya tinggal ieu tinggal sabar nampi kitu. Eta teh tangtos sapertos itu. Katangtosan ti Gusti Allah. Sapos kacarioskeun dina hiji waktos dina kitab Ululujen sebatkeun. Dina kitab Ululujen teh aya hiji santri. Hiji santri teh kapungkur tak can nikah nuju masantren teh. Ras ajengan cing barudak di mana anjeun geus karawin teh wayahna silih anjangan nya anjeun teh santri nu dua anu teh nikah we. Nu hiji mah nikah nu hiji teh can nikah. Nya dina hiji waktos nikah tah nalika nikah disumpingan ku rencangan sapasantren teh ya. Kapungkur zaman kapungkur teh nya. Ya zaman sata acannya para tabiin panginten ieu carios teh. Terus nalika kasumpingan ternyata rencangan utos nikah nuju teh aya. Nuju teh aya ka mana? Nuju Ngalasuluh dari orang gunung. Disampakeun ku istrina anu kirang sae kitu. Kurawon hangseur istrina teh. Nya teu sopan teu masihan budi anu sae eta istrina teh. Nah akhirna mah uih we anjeunna santri eta teh rencanganna teh. Di jalan pepenak sareng rencanganana anu Ngalasuluh teh. Ternyata rencanganna teh nyanak suluh saseueur kitu eta suluh teh dicandakna teh lain ku anjeunna tapi ku maung gitu. Itu carios dina kitab Ululujen. Weh harita teh duka sabaraha tahun 2 tahun 3 tahun kemudian sumping deui. Nah, numping silaturahmi ternyata ayeuna mah nu pamukakeun pantonna teh somea istri soleh gitu. Sami teu aya carogena teh nu jadi menjadi leuweung ngan anjeunna mah tos katinggal ieu istrina istri soleh istrina teh. We anjeunna teh di pertengahan jalan penak deui. Penak lagi di jalan keneh teh di bumina. Ternyata ayeuna nyanak suluh keneh. Ari nu kamari mah dicandakna teh kunaon? Ku maung. Ayeuna mah dicandak ku nyalira. Aneh. Kang mana maung puputan salira teh? Ternyata ayeuna mah geus teu tunduk cenah maung teh. Nah ka mana cenah? Geus eueuh mawatan kitu bahasan teh nya. Naon margina cenah? Baheula kami ku kasabaran ka Gusti Allah dipasan istri anu awon ku Allah teh dipasan kurnia hebat pasian maunah ku Allah teh bisa nunukeun maung gitu. Tapi ayeuna cenah kami istri kami soleha eta maung geus tunduk ka ini cenah teh gitu. Janten aya kalangkungan jalmi anu soleh teh anu awon jeung nu sae teh geuningan ku sabar ku kantun kasabaran teh ningkatkeun darajat.